Mang eta nu TKI ke Arab gaweana naon nyunatan. Oke guys, selamat datang di channel El Jain. Nope. Ayeuna orang rek bacakeun rek ngajawab konten-konten Q&A tanya jawab. Sameme kapido ka hiji ulah poho di komen, di like, di subscribe berburuhna orang semangat ke hareupeuna tuh guys. Lila-kalilaan mah orang bisa berubah anjing jadi Power Ranger beureum. Mungkin ketu urang amok Power Ranger beureum anjing. Pokona mah orang jawab pertanyaan-pertanyaan anu nanya ka urang. Langsung aja urang ka video nu ka hiji barudak. Tah cenah aya nu nanya kieu, Mang eta pedagang kaki lima sukuna aya 5 lain pedagang kaki lima sukuna lain aya 5 nyata aya genep. Nah aya genep hiji lima suku Ultraman anjing. Suku Ultraman dicokot di Jepang dia ka dieu dicokot di bawah dipasangkeun digantungkeun dina rodana teh tah anjing di aya genep. Lamun teh suku Ultraman suku sia anjing anu belah kenca dicangketkeun anjing dina roda. Nanya teh kesainget tuh ay orang itu nyahong pedagang kaki lima suku naya sabar hiji jajan mbak jajan we lah ulah nanyakeun suku buka duit jajan balik dahar nanya pedagang kaki lima suku naya 5 lanjut aja kan kedua kela dah mang dikura-kura ninja eta kodok naat Nope. mang dikura-kura ninja eta kodok atawa kata simut kura-kura ninja teh sejenis hewan simut ini kura-kura ninja mah ninja nya kodok kura-kura ninja mah nya kuya atuh hajik sia teh mah nya kodok tingkatap besar gua kodok tingkatap mah aya oge simut hajik kura-kura ninja mah bebeungeutana teh ciga sia anu teu balik nanya ka aing anjing. Pertanyaan luka selanjutnya kela naon cenah A kan abi teh meser basuh ikan tah hari eta ikana tiasa teu dipelak. Nope. Teh A kan abi teh meser basuh ikan tah hari eta ikana tiasa dipelakeun teu tiasa pisan basuh ikan dipelakeun. Mana teh meuli basuh ikan 5.000-an 5 sikit nya 5.000 5 sikit 10.000-an hijina balik ka imah engke akuarium di mun maneh baraneh boga akuarium eta basok asupkeun anjing anu kan akuarium eta kita kan ngarambang ke lauk teh kita aya batur nanya yang ari eta lauk naon ke kusiat tanya tembalan imah ikan sejenis baso anjing paru-paru sekalian jeung kuahna kagok teuing kuahna jeung ladana jeung sambalna gitu basuh ikan anjing naon melakeun basuh ikan tiasa teu dipelakeun hulu sia pelakeun ku aing teh anjing jangan ngap-ngapan akuarium mana-mana wae nanya ketemu singkeun anjing. Pertanyaan nu ngalir keunding ke aing anjing dilala berubah anjing di Power Ranger pink kesel anjing kan mastakan gini mah. Selanjutnya Mang eta nu TKI ke Arab gaweana naon nyunatan onta anjing. TKI ke Arab indit nyunatan onta di Arab teh disunatan. Nah buat disunatan mengke pasti pencit anjing daging teh halal. Rupa-rupa pertanyaan teh rupa-rupa atuh nu gawe ke Arab mah arek dagang arek jadi pembantu kumaha kahayangna arek usaha di itu
Lamun teu maneh jeung aing indit yuk. Indit ka Arab ka ditu urang nyunatan onta anjing ka ditu. Sugana menang hidayah atuh ka datang ka dieu bisa nyunatan entog anjing. Bengareuna sia. Sok aing daripada ngajawab pertanyaan ieu mending keneh. Indit ka Arab anjing jeung maneh. Nyunatan onta ka ditu. Pertanyaan selanjutnya lah, liur aja kata mah. Oke. Nah, itu apa lah? Diolahnya nah, saja. Sok ulang dari kemarin nah mana? Dan pertanyaan kia, nah wehungkul. Saya ikut ngejawab naon. Ya aku orang kurang ngejawab. Anu tuh para rugu atau pokok judul lah. Liur kayak lagi nanya. Nah, weh ngukul. Nah, hulu siya botak. Hayang parut ku aing anjing. Siya hayang di jurus si Cilong anjing ku aing sogok di tukang. Bolna anjing dibalikin ku aing. Anjing kitu tah ku aing anjing. Baru wae. Next lah. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bisnis dagang gorengan agar bakal payumannya mual. Kebejalan deh mual. Gorengan agar mah. Soal hese mun erek. Gorengan agar aja. Gorengan buek. Bisa mah. Panona ngeungeunna gorengan buek mah. Buleud badag. Crispy aslina. Gorengan agar mah mual. Kuyatak jerona. Merek gorengan buek, gorengan orai kobra. Kayak pas saya kan bisa ngajari bebeng kalau beget sia. Dicapluk tah anjing. Beget sia tak orai kobra. Di mana ting ya gorengan agar kakarang ngadenge. Dei ah. Cik atuh nu rada eceug bare pertanyaan deh. Ulah ngalilirkeun urang. Abi gaduh pertanyaan. Sok mangga jawab. Sok bisa jawab ini. Abi mere pertanyaan sok mangga jawab. Mana pertanyaan anak? Sok mangga jawab sih. Sok jawab sih aku abi didangukeun di dieu. Lamun teu sok ka dieu. Carios langsung ka abi. Kayak abi dilalapkeun kan balong aja. Di balong eta teh loba orai. Bisa digulit ku orai, dihakan ku orai. Ke urang syukuran di dieu aja. Adek. Abi arek nanya sok jawab pertanyaan agencan, biar pertanyaan itu teh ngajawab. Kudu urang teh dukun aja. Mana bakal ada sesuatu kan jadi butuhan juga. Mana elik tanya kayak ada harjung naon. Kira aku kudu kitu urang teh. Aing lain dukun bisa nebak-nebak anjing. Nanya mual. Kagok teuing anjing mananya deh. Mana deui kala. Naon sarwana tukang somai jeung tukang kupat. Sarua teu dagang oncom. Sarua lain Power Ranger. Sarua neangan duit. Kan sarua dagang anjing. Lamun dibandingkeun jeung maneh mah sarwana. Sia mah sarwana jeung boboiboy. Jeung boboiboy anu make topi budak leutik. Sia mah kudu daging sarokeun nu kitu. Da musuh sia mah si Adudu. Anu huluna kotak kawas bebeungetan sia. Aing oge capek ku pertanyaan sia anjing. Naon sarua dagang.
sarua nangan nafkah, sarua teu dagang bala-bala. Dik saruana cika sia, jeng. Salah atuh dah. Pertanyaan teh. Geuseulah barudak ayeuna mah. Sakitu heula atur nuhun nya, ulah poho di komen, ding di subscribe, di like oge. Kaharepna urang leuwih deui neangan anu rada segar lah. Hampura bisa aya kata-kata anu teu ngareunaheun atawa kumaha. Da eta mah demi kontennya barudak. Hampura jeung hatur nuhun. Goodbye everybody and see you next time.